Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun hanca nu kakantun dinten kamari dina bagian ke-10 anu dina judul Barudak Liwar karangan simkuring. Mugia layak didangukeun sakieu dongeng saayana kitu salakadarna. Kamitra kabaraya sadayana tong hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung sareng simkuring Kang Ugun. Mangga urang kawitan wae ieu cariyos dina judul Barudak Liwar bagian ke-8. Kamitra baraya salam dunya mangga maranco manco. Waktu harita teh keur obe di imahna Jang Nen. Ku teu sabar jeung ku liwar kitu nya si Ocoy ditonyok bilikna atuh ngagebros. Jadi leungeun si Ocoy teh diceklan ku nu di jero ku nu rek diintip ku si Nen. Ari nu tilu mah jungjleung laluncatan, lalumpatan. Ting kamarana laleosna. Si Ocoy pabedol-bedol jeung nu di jero. Tewak Kang tuman budak kitu lah tewak. Geus ieu diarajar ngararintip. Tewak we tewak. Oh ieu arek ditewak ku Akang, tapi kumaha newakna? Pan ieu leungeun Akangna ge ngan dua. Cekal atuh ieu ku Nyai leungeunna. Mitra atuh dicekel. Moal katanagaan meureun ku abdi mah atuh Akang. Da budak atuh sok we cekelan. Akang kaluar urang tewak. Mitra pas arek ditewak rek tuker leungeun kitu nya tuker nu newak. Si Ocoy leuwih rikat. Pas arek leungeun si Nen muka, pas arek gep ku leungeun pamajikanna leupas berbet lompat atuh ka sakelumpat lampet sagala raruk di dupak sagala wah. Kos diberi ku anak heuh maung we kitu lumpat. Ari senal tingaleun. Senalna tingaleun. Pas si Nen kaluar teh si kaluar bilik bolong tapak leungeun heuleungeun budak kitu aya leungeun budak leungeun turun si Ocoy. Atuh teu talangke si Nen teh nyokot weh batre dibebenah deui we bilikna. Malahan masuk jang sementara mah tutupan wis cenah ieu aya triplek urut ti jero ti luar ti jero. Surat sorot surat heuh batre terus dicangan da poek pabadinya gigireun MCK teh poek teh di lampuan. Aya senal sapasang senal budak. Budak 10 tahun lah kitu nya 10-8 tahun. Geuning ieu tingaleun senalna mah nyi. Heuh tah cokot we Kang. Jang bukti bejakeun ka RT. Tuman pagawean teh kararitu we. Keur usum di urang teh keur ieu keur mun jaman kiwari mah keur viral obe teh. Viral ke ramejeun araramena zaman teh waktu harita teh obe teh. Operasi bilik cenah disebutna teh. Si Kang Juju
peloporna teh nu kitu teh eta teh barudak jadi nyarahon nu kitu. Walau alam asli teu namanya dongengnya mitra. Tekung silila Nyai mah dagoan wae di imah budak tuh besi nyaring. Keun we imah senal mah ku akang rek disalabarkeun sugan araya keneh barudak. Nah, mitra senal digiwing ku si Nen bari jeung mawa batre. Si Nen mah kasebut ke kawilang ada elehan gitu. Ngelehan dan kamu geus keluargaan cara ieulah beda karakter gitu. Geus kitu teh si Nen teh ka jalan bari ngagigiwing senal capit sarampasan. Geus nepi ka jalan ningali di belah kidul barudak aya cingrariung. Heuh barudak eta we dicampur ku nu sejen. Kudu geus aya tadina cari narongkrong di dinya dina totogan belokan. Lamun ayeuna mah di Pelebah ojek Jijagra tah anu berasna ka Cigebar belah kulona aya tukang naon ayeuna pas tanyakan lah da bareto mah totogan eta teh masjid dipindahkeun ayeuna mah ka sisi Balongade. Ampurannya mitra da ieu rada gararetek ya. Rabat pilek cenah mun teu ieu mah. Nepi we si Neng teh si Nen nepi ka barudak anu ngariung. Atuh anu rumah sasalah mah rada rumpat-rempot. Anu tiluan opatan si Ocoy si Joy terus si Udi si Ata mah. Anu sejen mah henteu si Dik-dik, Joker. Malahan mah nu sararejena ge araraya, Sidamala araya di dinya. Da beuki peuting teh beuki barijil barudak teh baheula mah da caang bulan resep kitu ngadurukan aya ngadurukan teh. Tras mitra nepi weh si Neng teh ka dinya. Lain ieu Kang Dik-dik saluhureun Dik-diknya jauh jeung barudak nu araya di dinya mah. Mun di belah kaler mah tadi belah wetan si Kang Joju nu rada umuran ieu mah di dieu Kang Didik nya. Ieu Kang Didik aya nu tinggalkeun senal sarampasan arek ngararintip meureunnan jeung aya nu nonyok kana bilik nepikeun ka bolong. Geuningan Nen. Kumaha Nen aya kumaha mimitina? Oh Kang Idik. Barudak mah ngaharep hepe eueuh nu nemal sakecet oge eueuh nu daekeun ngomong. Kumaha kitu Nen? Oh Kang Idik. Nya aya nu ngarintip meureunnan da ku abi oge geus kadenge rek ngararintip matak diulinkeun we. Jeung pamajikan teh henteu der arek taeun teh. Da sidik rek ngarintip. Ngan saurang jigana mah aya nu ieu teu sabar. Hapek atuh ditonyok bilik nepikeun ka ngagebros dibedol ku abi leungeunna teh ditahan gitu. Hayang beunang budak teh saha. Pas arek diganti abi arek kaluar leungeun arek diceklan ke pamajikan kaburu lesot ngeblesat atuh lumpat budak teh ngan ieu senal nu saha ieu. Ieu meureunnan mun senal aya nu ngaku berarti eta pelakuna anu ngintip lamun eueuh mah rek dibawa we ku kuring ka imah. Lamun nu nyokot ka imah berarti anu ngintip
Tah kitu kumaha Kang Idik, cek Kang Idik lamun kitu. Saya tanya tah barudak tah. Sok saha sanu senal saha eta barudak. Wah nu ngaku hiji oge. Si Ocoy mah buru-buru make senal anu bibina. Da dulur loba sadulur-dulur di dinya mah jeung si Idik oge dulur. Ini nih ti masih sadudulur lah. Buru-buru si Ocoy ge mung katohian ngan pedah rada gede jadi senalna teh senal Mang Idik gitu. Oh, tuh tingali Nen. Eueuh nu make eueuh nu teu make sena kabeh ge marake sena. Jigana mah rombongan barudak kaler meureun. Nya meureunannya, tuh da ieu mah kabeh karumplit marake senal. Oh, jigana malah meureunan budak lokaler. Teu neueun we ku Jang Nen mesi mun aya nu nyokot tah eta nu ngintip. Atunya ari kitu mah punten we kasadayana abdi nyangkik kirang sae. Da pedah ieu aya senalna kitu buktikeun we ku abdi dicanak. Oh bawa we bener jik bawa. Mitra si Nen teh eleh. Tungtung lama. Eleh ku si Ocoy padahal si Ocoy geus gegebegan gitu sieun diriungkeun. Ngaso heula Mitra. Urang teraskeun deui. Coy. Disya. Manehnya. Oh teh jeung si eta, si Udi, si Joy tah pamawana da teh nyaho urang mah asalna mah. Teh nyaho sok kitu di dinya. Sok ngintip. Oi, urang ge teu apal si Ata. Urang ge da nyaho-nyaho ti si Joy. Ulah bae geus geus bae. Ngan ulah gagabah atuh. Obena ngintip teh kudu tenang, kudu lantip. Ieu mah. Tah saya nu kituna mah si eta si Ocoy tah kesabaran batur arek dek dilal wae ditonyok bilikna. Oh datu euy urang kesel ngadaguan nu kitu. Bari jeung teh nyaho arek naon-naonna. Ngomong lagi engke cenah tos tahajud. Ayo lila keneh. Jengkel tonyok ke ku aing bilikna. Atuh Mitra barudak teh sareuri nu aya di dinya. Aing pabedol-bedol tah leungeun jeung si Nen da asup ka jero kabeh sasiku. Leungeun pabedol-bedol untung pas si Nen rek kaluar diganti ku leungeun pamajikanana dicekelan ada hengker awewe mah dikenyedkeun lesot berebet lumpat kepingkeun deui mah kudu tarap teh lamun karetut teh ulah ngariung kieu bet-bet kamarana heula nyumput tak ieu disangka weh urang pamawana Ceuk Mang Idik. moal lah kemah Mang moal geus bareuting saya teh geus jam 1 baelah jam baraha oge sare di dieu milu ten Mang Idiknya. Oh hayu we maronok mah. Maronok mah teu nanaon. Mitra cag geus ngararampi geus marulang sawareh marulang barudak teh sawareh si Udi si Ata si Udi mah bali si Ata jeung si Ocoy si Joy meureunana maronok ten Mang Idik. Tengah imah ngarampal biasa da kitu zaman waktu harita mah kolot teh nu penting mah puguhteun saha-sahana jadi henteu melang da hampir kabeh dulur salemur eta mah waktu harita gitu. Cag
gancangna carita we kitu nya bray we isukna beurang cing kalulisi harudang sok gerah harudang geus beurang ceuk Biimi inungna si Idik Mang Idik sok gerah harudang tuh harayang itu tuh Ibi nyieun sangu goreng loba tuh nyaho barudak loba lebar kapiceun sangu atuk aduh kamau bi hayang Oh juga carai heula. atuh mitra kacarai sari beungeut ieu carios di sabetan ari poe Mingguna itu malam Minggu jeung poe Mingguna di sabetan dicanakan waktu ari libur sakolana gitu. Dari sekolah mah kebenten deui carios kitu nya ieu mah di sabetan heula di ari unggal Minggu we poe Sabtu jeung Minggu soalna hari biasa mah sakarola waktu harita teh barudak teh geus kitu gupgep kana piring plastik di berean ku si Bimi teh lok ke kanu pariring marake senok atuh bangun narikmat barudak teh sarapan gitu Coy, mana oleh kamana ke coy? Mah ka mana pan pare sakola isuk ayeuna mah. Urang ngurek di wah. Hayu. Geus dilat teu ngurek hayu ngurek ka mana? Ka belah kaler ka sawah Boh Omon keur meujeuhna alus. Loba liangna belutna. Mitra baheula kapungkur mah teu acan aya nu nyetrum. Ayeuna mah seep ku nu nyetrum belut teh. Beunang jeung anak-anakna jeung naug-naugna jeung nu karek barijil disetrum mah. Baheula mah diurekan wah resep duriatan ari geus pabedo-bedo jeung belut. Urang lajengkeun. Ayo atuh rek iraha initna. Mang Dik. Kewe rada ieu rada beurang setik deui lah ke haneut moyan. Joy rek minum maneh. Joy. Moal urang kita kapuntas kita ieu naon teh mantuan bapak urang ala jagong jeung ngored kebon hui. Atuh ari moal mah. Tak kumaha maneh? Urang mah rek ieu heula naon teh? Rek maresian heula kanang Japati. Atuh ari kitu bae urang we duaan yang mudiknya. Geus bae duaan we lah. Bae mekel ti dieu we. Tapi mana rek balik heula coy. Nya komo atuh bisi dedeupeun inung bapak. Jik atuh balik heula mumpung isuk keneh. Mumpung ieu balik bebeja we molok di dieu itu teu mangaan itu. Teu Biimi heuteun urang we kitu da moal naon. Eos atuh geus sarapan geus naranaon mah. Bi nuhun nya sangu gorengna Bi. Pek. Sami-sami. Ji bae lebar ari dipikeun mah. Pamitan we atuh si Ocoy teh marek mulang ka imahna heula. Bae ieu dijem heula we nya senal kuing nya. Jeung pake we lah heula, pake. Pake we atuh senal si Idik. Da lamun dicokot mah urang engke kapaenggih atuh urang anu ngintip. Lah nyaho jig pake balik atuh si Ocoy teh ka imahna. Teu kakocapkeun di jalanna. Geus nepi ka imah. Budak teh
ini teh betah molor di imah. Sare di mana? Peuting. Ok biimin. Itu teu Mang Dik-dik, teu mangaan. Ok bebeja atuh rek monok mah. Atuh mah bebeja mah geus balik. Da ulina ge nepi ka pareuting, mareuleum sampeu ngadurukan naon we gigitaran. Keun bae atuh ari monok di dinya mah da sidik lain batur. Oh atuh rek. Rek dahar tuh aya sangu goreng. Moal mak. Geus dibere ku Biamih, Biimih. Biimih nyawa goreng loba dibere. Oh syukur atuh, are geus mah. Ulin di sarimi di mana maneh? Coy. Cek bapana Mang Ocin, Mang Ocen. Dan mangaan dan dik-dik, senidik. Atuh balik atuh kali-kali mah lain monok wae. Ada malam minggu pan ngapoe mah balik wae sidik sakola. Nya. Bae kade we asa ulah kanu angang ulin teh ulah ieu. Rek ka mana deui atuh ayeuna? Pak urek nu Bapak aya eueuh. Rek ngurek maneh. Tuh dina tangga dina ieu di panteng tuh dina bilik kenang domba. Bilik dapur hawu. Aya hawu parantina heur cai gitunya da geus aya kompor waktu harita mah. Ngan hawu ngabogaan Mang Ocen masok loba suluh ti Cikapunung nu palid kadang sok dialaan. Tuh dipantengkeun dina bilik hawu tuh aya 4, mawa hiji tong ngobrol teuing. Singait kanu suku. Nya Pak, ini atuh ka kanang ka bilik hawu milihan jiga nu heueuh. Ieu nu semu hideung. Meh teu kaceurieun ku belutna pokna teh. Tekung si Lila boga duit tah menta kainung maneh bekal si ieu. Bere we atuh duit leos matanya abi rek ngurek heula bukan meunang atuh da resep ngurek. Mekel sangu atuh ari ngurek teh bae Mang Idik rek mawa cenah. Atuh mangkat leosnya ari malobaan meunang kitu nya leos we si Ocoy teh ngajugjug ka teun Mang Idik. Tekung si Lila saeutik deui ke teun Mang Idik aya warung Bimot. Jajan heula we. Bala-bala kitu nya. Ieu mekel. Bala gehu. Geus we meuli. Opat bayar we. Geus nepi ka teun Mang Idik. Idik ayo. Hayu coy geus siap. Ngan teu mekel we ngan teu mekel sangu, teu mekel cai. Bae di dieu we mawa lah. Tapi ieu mawa gehu jeung bala-bala jeung cengek. Bae lah. Ieu teh dieu mawa sanguna jeung ieu bubuk tahu euy jeung dage cangkring. Tauco eta lain dage cangkring. Bae we Mang Idik, nu penting mah engke sok lapar jam 8-an. Atuh mitra teu kacaritakeun arek pring duaan cing arinit ngajugjug ke belah kaler ka sawah keneh Bah Omon. Heuleuh mitra waktosna kabujeng seep teu kabujeng ngureknakeun enjing urang teraskeun ngurekna. Sareng urang teraskeun cariosna dina jejer carios barudak liwar bagian ka-11. Enjing urang teraskeun deui. Hapunten nu kasuhun nya. Hapunten kalepatanana pangpangna mah sareng kakiranganana. Tong hilap ka mitra ka baraya salam dunya, di like, di komen, di subscribe.
di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun. Sakitu nu kahatur di simkuring cing sarehat cing garageng milik kamitra baraya sadayana sareng teu woleh di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina balai digampilkeun tina rezekina. Sakitu disimkuring hapunten pisan segala kalepatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.